Pak, mama pangherankeun da ku tingkah laku Mang Abret. Nah, jadi mikiran batur ari mama. Asa teu palarenting. Nu jadi korban teh Cek Mun anu tukang warung tea. Pangkarunyakeun mamah mah. Tapi jadi kepo ieu teh. Emang kumaha eta Mang Abret teh? Kasbon cenah geus gede tapi can dibayar. Terus lamun panggieung Cek Mun teh cenah beungeutna teh lempang we. Nah, ari mama. Beungeutna lempang mah atuh sieun. Nu kumaha ari beungeut lempang? Lamun cek zaman ayeuna mah cenah watados, wajah tanpa dosa kitu. Beungeut lempeng meureunna. Beungeutna lempeng, lain lempang, lempeng. Ih, aing mah. Oh, geus ganti ayeuna mah. Lamun eta beungeut lempeng kitu ngukurna make naon bisa jadi lempeng? Aja. Mulai muncul. Iya geuning, di teangan ti tadi di teleponan meni hese aktifkeun geura HP teh kenaon mama HP itu diaktifkeun mah. Erek. Poho pan. Halo Pak, Halo. kadieu heula sakedeung aya picaritaeun. Naon deui ieu teh? Aing dieu atuh sakalieu dieu ka dieu. Paraneh wae aing. Pak, loba nu komen hayang dibales make piti cenah. Oh, heuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok buru ulah heula teuing waktuna sakedeung dina piti mah. Pan ieu oge erek atuh karek oge salam aing. Hatur nuhun nya anu parantos komen. Tade kudu jelas ngomongna. Pan ieu oge erek atuh ari mama jelas ieu oge ah. Oke, balik handi. Assalamualaikum. Langsung we kana intina. Ulah ngaler ngidul. Heuh ieu oge erek atuh sok aneh wae kalem wae atuh aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya hatur nuhun anu parantos. Ayeuna ih. Assalamualaikum itu kamerana geus on. Heuh ieu oge rek ayeuna pira ku tahun hareup atuh ari mama sok aneh wae. Sok atuh tuluy assalamualaikum. Pan diomongkeun rek ngomong teh mamang motong wae. Lain ngomong wae ngabejaan. Heeh, da geus kudu dibejaan aing mah. Aneh wae aing eta ka penonton eta anu sok komen aing mah. Ulah sok komen hayang dibalas ku piti aing mah jadi kieu ujungna teh. Aneh atuh. Atuh da mulai balila sok kana intina ngomong lain assalamualaikum. Hai. Keur naon teh euy? Hulang-hulang kieu sorangan aing mah. Katinggalina teh piwatireun euy. Lieur ieu teh. Loba warga nu ngeluh ieu teh duh. What? Tapi alus teh euy di dinya mah masih keneh mikiran warga di nu lain mah wah bolor aas ya. Mikiran warganya heueuh atuh da paragina. Ai mikiran warga mah. Lain ari eta keluhanana naon cenah warga teh? Apa ibu-ibu isuk-isuk marome baju. Ai tempo beurang anu garing dompet. Cing sorangan sugan boga solusi. Kabeneran teh aing mah keur ayeuna mah euy. Beak. Asli geus beak ayeuna mah salasina oge. Beungeut hurung. Lain solasi, solusi. Euy atuh teh di dinya mah mun dianggap serius, ambekan kitu geuning jadi RT teh aing mah. Apaan keur serius ieu teh lieur. Pan meh lieur teuing atuh matang di bawah heureuy. Salah.